Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan izin Allah, pertolongan Allah, dina saah ieu tiasa dinraskeun kana hanca. Menuju di hanca ayeuna nyarioskeun rukun salat anu 13. Tapi tos keng dua, nu kahiji niat, nu kadua takbiratul ihram. Kanten nu katilu asalisu al-qiyamu alal qadiri fil fardhi. Rukun salat nomor katiluna ngadeg tatih berdiri kajalma anu kawasa, tapi fil fardhi dina salat fardu. Kaning salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, salat subuh, berikut salat Jumat. Tajang jalma anu bisa ngadeg, bisa nangtung, maka wajib kudu nangtung sabab rukun. Lamun salat teu nangtung teu sah salatna sabab rukunna coplok. Kumaha lamun jalmana cenah teu kuat, nangtung teh teu kuat, lantarannya dicangkeng misalna. Bisa nangtung tapi kudu make pertolongan, make mu'in, make nulungan nu ngabantu. Misalna aya jalma daekeun ngabantu waktu hudang manghudangkeun, waktu manghudangkeun kitu. Ngan minta upah, upahna wajar. Manehna mampu jang mayar upah, ta eta jang manehna wajib salat kudu bari nangtung. Walaupun make seseorang anu nulungan jang nangtungkeun manehna, walaupun kudu dibayar. Wajib eta kudu nangtung. Kitu ge lamun butuh pertolongan teh kangge ngangkatkeun wungkul, kangge cengkat. Idza kana yahtajuhu inda betidain nuhud eta. Di mana bukti manehna mika butuh ka jalma anu muin, anu nulungan, kasih kodirnya. Kan nulungan bener. Inda betidain nuhud dina nalika cengkat wungkul likuli rokaatin tiap rokaat. Misalna keur cali hayang nangtung kudu ditangtungkeun. Rokaat kadua tos cali hayang nangtung ditangtungkeun. Katilu sampai kaopat kudu ditangtungkeun. Manehna mampu mayar upahna wajib salatna bari nangtung. Lamun kangge ibtidain nuhud wungkul. Kumaha lamun sakabehna salat teh nangtung ditangtungkeun, ruku dirukukeun, dicekelan. Iktidal ge dicekelan, sujud dicekelan, teu bisa sorangan. Tah lamun kitu mah walaupun manehna mampu jang mayar jalma anu menta upah, tetep teu wajib, cukup salatna bari calik bae. Jadi kudu soteh mayar mu'in teh jalma anu nulungan nu ngabantu. Lamun ajang ibtidain nuhud wungkul, mulai cengkat, mulai tanghi, mulai cengkat manehna tiap-tiap rakaat. Anapun sakabeh mah eta mah teu wajib.
kecuali lamun ku itu ku tongkat ku ukazah. Lamun ku ukazah mah hukumna wajib eta mah. Misal kieu jalma salat nyeri cangkeng teu bisa nangtung kecuali make teteken, nah eta mah iteuk ukazah. Nah eta mah naon bae mun muntang kana eta teteken salatna bisa mah bari nangtung. Rek nangtung muntang, ruku nyekelan, itidal muntang deui, sujud turun. Kuat manehna lamun muntang. Tah lamun kuat muntang mah wayahna jang manehna wajib salat bari nangtung. Teu beunang salat bari diuk. Da eta mah ukazah benten nya. Ari tadi mamuin ku jalma nu minta upah, jimah ku teteken atau napi samacam itu. Tawi deui wajib sote jang tina salat fardu. Anapun salat sunat mah teu sawios. Baru ning jalma gering nyeri cangkeng sanajan jalmana sehat, jalmana kuat, heg salatna bari calik mangga salat sunatna. Bade sunat qobliyah, sunat ba'diyah, sunat taraweh, sunat tahajud, sunat witir, sunat naon wae eta mah tiasa walaupun jalmana jagjag salatna bari calik. Sabab jang sunat mah lain rukun. Teu asup rukun salat teh nangtung jang salat sunat. Di mana awalna aya salat kudu nangtung teh. Nah keterangan wal aslu fi wujubil qiyam qauluhu sallallahu alaihi wasallam li Imran bin Husain wa kanat bihi bawasir. Asal tidak wajibna salat bari ngadeg teh dawuhan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ka Imran bin Husain. Wa kanat bihi bawasir, bukti eta Imran bin Husain teh ngagaduhan penyakit bawasir ambien sur Nabi teh sholli iman. Hei Imran, anjeun salat bari nangtung. Fa illam tastati fa qaidan, maka lamun anjeun teu kawasa teu bisa bari diuk atuh. Wa illam tastati fa ala janbin, lamun anjeun teu kuat keneh diuk oge pek bade nyangigir gitu. Taya rawa hadhil ahwala as-salasata al-Bukhari ngariwayatkeun kana tingkah nu tilu teh sa Imam Al-Bukhari. Nu tilu teh mana? Hiji Nabi miwarang teh bari ka ngadeg, teu ngadeg bari calik, teu bisa calik bari nyangigir. Tah hadisna diriwayatkeun ku Imam Al-Bukhari. Ieu tina riwayat saurna kieu i'lam anna Sayyidana Imran bin Husain kana min akabiri ayani ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saenyana Imran bin Husain teh uktos ajeuna sebagian daripada gegeden sahabat Rasul. Gegeden sahabat teh. Kila jekijikil anal malaikata kanat tusallimu alaih jihazan. Saenyana malaikat buktos sok uluk salam ka eta Imran bin Husain kalawan jihaz tarik. Assalamualaikum malaikat teh. Unggal poe terus. Ngan palama syafi'a min marodihi bidakwatin Nabi dina samangsa anjeunna cager tina gerina kusabab doa Nabi, mangka malaikat tara dongkap deui uluk salam ka manehanana tara. Kulantaran teu dongkap naroskeun pasaka lin Nabi ihtajabal malaikat anu naroskeun eta Imran bin Husain ka Nabi kunaon eta malaikat teh anu tar uluk salam ka anjeunna. Pakola lahu Nabi ngadawuh ka eta Imran bin Husain tijabuhum anka bisababi sipaika. Kahalangna teuna malaikat salam ka anjeun ku sabab anjeun cager. Pakola lahu mangka Imran bin Husain ngadawuh ka Nabi ud'ullaha bi'audil marad. Gusti balikeun deui cenah panyakit abdi supaya malaikat dongkap deui uluk salam.
barang tos kitu didoakeun anjeunna gering deui bawasir nama ka malaikat sok rongkap ka anjeunna. Cekap sakieu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.